Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha hidup kabarna dinten ayeuna? Mudah-mudahan hidup sakeluargi oge jadi oge sadayana dipasieun kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten anu ayeuna urang tiasa patepang sok sanaos mengukur dina video langkungan video urang tiasa patepang. Dina video anu ayeuna urang sasarangan diajar deui bahasa Sunda nya. Kumaragi ari bahasa Sunda teh kacida penting kanggo urang sadayana nya. Bahasa Sunda dina video anu ayeuna bakal ngabahas sababaraha materi anu engke tiasa muncul tiasa aya dina penilaian akhir tahun ya. Anu kahiji materi nate nyaeta ngeunaan kadaharan Sunda. Pasti hidup terang naon ari kadaharan Sunda. Dina kadaharan Sunda teh aya sababaraha materi anu kahiji nyaeta ngeunaan pengertian atanapi naon sih makanan Sunda teh, naon sih kadaharan Sunda teh. Kadaharan Sunda teh nyaeta kadaharan anu jadi ciri khas atanapi ciri anu ngan aya di daerah Sunda, contohna di Jawa Barat ya. Anu kedua, ciri anu kedua nyaeta tina kadaharan Sunda teh bahan kadaharan Sunda mah seueur aya lalab-lalaban, aya ketan, aya beas, aya sampeu, aya jago sareng sajabina. Pami misalkan anu bahanna tina lalab-lalaban contohna aya lotek, aya karedok, aya buntil, aya tumis sareng sajabina. Pami anu contoh kadaharan bahanna tina beas contohna seperti leupet anu sok urang dituang sareng bala-bala. Nah eta contoh leupet biasana bahanna tina beas. Sangu tumpeng, sangu koneng, nah eta contoh kadaharan anu bahanna tina beas. Anu katilu contoh kadaharan anu bahanna tina ketan nyaeta ulen. Terang ulen anu cara nuangna tiasa digoreng atanapi tiasa langsung. Beas ketan biasana seueur diangge pikeun olahan-olahan katuangeun nya, katuangan kue ringan atanapi makanan sejenna nya. Anu contona deui tina sampeu contona tah ieu comro, misro. Yen sok nuang comro teh oncom di jero anu digoreng cara masakanana nya. Anu katilu saatosna urang terang pengertian bahan oge urang terang cara masakanana. Ari cara masakanana benten-benten, aya anu digoreng, aya anu dibeuleum, aya anu disangrai, aya anu dipais, aya anu dikulum. Pak nu kumaha contona digoreng? Kalau digoreng mah contona siga comro tadi, misro eta digoreng, kerupuk digoreng ya. Paminu dibeuleum siga kumaha aya opak, aya ulen, aya jagong, aya sate. Biasa janten sate Marangi eta janten khas Sunda gitu kumargi ayeuna di daerah Jawa Barat. Anu dikulum jagong, suhu biasanya dikulum, sampeu biasa dikulum nya. Paminu disangrai siga kerupuk, aya kerupuk disangrai, opak oge disangrai tiasa janten. Anu kaopat asal tempatna kumargi daerah Jawa Barat teh luas, aya Garut, Bandung, Cianjur, Sukabumi sareng sajabina. Masing-masing daerah, masing-masing tempatnya gaduh masing-masing ciri khas. Contoh di Garut nyata dodol, di Sukabumi mochi, di Cianjur tauco, di Sumedang tahu, di Bandung, di kota Bandung nyata peuyeum atanapi tape, peuyeum ketan teh. Tah eta materi ngeunaan kadaharan Sunda. Materi anu kadua nyaeta ngeunaan kecap kantetan. Oke, kami kecap kantetan kada fokus. Kecap kantetan teh nyaeta dua kecap anu digabungkeun tuluy ngandung harti anu anyar. Contohna kecap bawang bodas. Jadi sering masihan contoh nu sanesna selain dikecap bawang bodas. Tapi mereka gambar contoh bawang bodas teh nyaeta bawang bodas teh ngaran bumbu anu warnana bodas. Oh, berarti kecap kantetan teh nyaeta aya dua kecap anu digabungkeun mengandung harti anu anyar. Contoh jam tangan, jam anu aya dina tangan, jam dinding, jam anu aya dina dinding. Contohna meja guru, meja anu sok diangge ku
ku guru. Nah, eta contoh kecap kantetan gampil pisan. Seueur di sekitar urang, di sekeliling urang, contoh kecap-kecap kantetan anu sanes. Ruang belajar atau ruang keluarga. Ruang keluarga nyata ruang anu sok dipake kumpul ke keluarga. Kamar mandi, kamar anu sok dipake mandi. Nah, siga kitu contoh kecap kantetan. Ya. Anu katilu nyata kecap panyeluk. Kecap panyeluk mah nyata kecap teh kata yang digunakan untuk melengkapi kalimat panyeluk. Berarti kalau kata panyeluk itu hanya satu kecap. Contoh hore, ambui, horeng, aduh, dan sebagainya. Contoh kalimat aku mah hore, nilai ulangan abi 100. Nah itu contoh. Berarti mengungkapkan rasa gembira. Kalimat panyeluk itu kalimat atau kata anu gunana teh pikeun ngebrehkeun, pikeun mengungkapkan rasa. Umpamana wae urang rasa gembira, rasa kaget, rasa geuleuh, rasa nyeri, rasa keheul. Lamun ditulis dina bentuk kalimat, di akhir eta kalimat teh kudu ngangge tanda celuk atau nepi panyeluknya atau tanda seru. Horeng, aduh, sampean abdi ditajam karena sisi meja, aduh. Nah, itu contoh kalimat panyeluk yang biasa kita gunakan ketika kita mengalami suatu perasaan. Masing-masing perasaan diungkapkan itu dengan tanda-tanda yang berbeda. Kalau gembira, pakainya hore. Nggak mungkin gembira tapi pakai aduh. Aduh, ulangan abdi 100 nggak mungkin. Makanya setiap kalimat itu menggunakan panyeluk yang berbeda-berbeda. Ya. Itu materi yang dapat Papa sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos, tiasa paham. Kami anu teu acan paham tiasa dibuka deui bukuna, tiasa dibuka deui AKS-na, latihanana oge tiasa dibuka deui. Pami masih kene teu acan ngartos tiasa teruskeun ka Payedi, tekeng isin-isin. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan hidup maka dina pas PAT nilainya sae, mudah-mudahan ku Allah dipasihan kalancaran. Dadah, turun. Assalamualaikum.